Saatnya canggih guys. Mugia masihan abdi nasehat pikeun abdi milari jodoh Ye, Jang Somad, hidup kedah ngalaksanakeun 3 eng. Naon wae eta teh? 3 eng teh Eng nu kahiji, anjeun kedah ngusahakeun diri milari pipa majikaneun. Terus eng nu kadua nyaeta ngadoa. Tah, kapaksa ye. Hidup kedah ngalaksanakeun eng nu katilu. Naon nu katilu teh Eng anu katilu teh hidup kedah ngaca. Eta meureun nu ngalantarkeun anjeun ditolak wae ku awewe teh. Obrolan tilu salaki bodoh. Kuring mah lieur euy ka pamajikan. Manya manehna meuli DVD player nu mahal padahal di mana teh teu boga TV acan Komo pamajikan urang mah mangkukna nya manehna meuli tabung gas padahal di mah make kompor minyak teu make kompor gas. Bodoh keneh pamajikan kuring atuh. Masa kamari rek tugas keluar kota, manehna ngasupkeun kondom kana kantongna, aya kana 10 nama. Rek teu lieur kumaha atuh, panan mainna teh awewe nya. Coba rek dipasang di mana kitu? Neng Dea, Ya, Pak. wilujeng ulang tahunnya Neng. Nuhun, Bapak. Dea teh anu teh sabaraha taun Neng? 13 tahun, Pak. Nah, gening tos 13 tahun deui. Apanan tahun kamari abdi genep tahun. Ayeuna 7 tahun. Janten 13 tahun, Pak. Kumaha reaksi Bapak upami putra Bapak nuju bangor? Ya, ku abi mah sok langsung we dikepret. Amuing atuh lepat Bapak. Sayeuna mah Bapak teh mamagahan anjeunna sanes dikepret. Justru itu masalahna. Setiap abdi mamagahan anjeunna, justru abdi nu sok dikepret ku manehna. Mama, ieu kereta si Ade nangis wae, Mama ada. Aing mah. Kumaha eta meni rewel pisan budak teh. Tong diheureuyan wae atuh. Ieu duit 1000 ieu, jang jajan. Yeuh. Mama atuh udah nangis wae si Adena. Dijewer geura. Di mana si Adena? Kadekeun. Tuh, Mama di jero sumur. Mana euy? Koyak ieu geus bareng jeung monyet. Saha nu bareng jeung monyet, kuring mah bareng jeung anak eme. Tingali atuh. Saha deui nu nanya ka maneh? Da kuring mah nanya sote ka anak eme. Dasar anak-anak zaman sekarang mah manja. Manja gimana kek? Masa sekolah cuma 1 kilometer minta dibeliin motor. Emang kenapa atuh kek? Kakek dulu sekolah tuh jaraknya 10 kilometer dari rumah. Dan itu teh berjalan kaki untuk mencapainya. Nah, lihat sekarang hasilnya, lihat. Hasilnya apa kek? Lumpuh. Kunaon ibu teh menicari kitu? Kacopetan? Henteu, ibu mah nganyeri hate we ataku penumpang nu dihareup. Cenah budak ibu teh meni urengih kitu, panon bolotot, pipi tembem, jeung kulitna meni hideng kitu. Benar-benar pisan ngahina eta mah. Lurus tunyu ada gitu mah. Lawan we bu. Tuman. Juk ibu kapayun we. Carekan ta jelema teh. Kan we anak monyet mah bu. Ku abdi orang jagi di dia. Daniel. Naon atuh Jack? Tata rucingan saeutik. Sok. Naon bedana? Apel jeung upil? Ari apel mah amisnya, ari upil mah asin. Salah. Ari apel mah beureum, ari upil mah geuleuh. Lain. Ari upil mah tah dinu irung didinya. Aya apel mah tuh di ditu dinu kulkas. Lain. Naon atuh taluk Adieu dah reweskeun saeutik. Naon? Ari apel mah dina luhur meja, ari upil mah di hanapeun meja. Kunaon maneh teh kamari teh asup sakola, Jang?
Besuk pun Adi ke rumah sakit, Pak. Nah kunaon gitu? Saurna mah kabeurean ku artos kencring, Pak. Ari maneh Din, kunaon kamari teh sakola deh? Sami Pak, abi oge besuk kamari. Besuk saha deh? Besuk itu pun bapak. Kan KLP nyapanya margi kaburean artos kantor saurna.